Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Puji sinarang syukur urang dugikeun ka Allah Subhanahu wa taala, rehna urang tiasa patepung lawung dina acara ngaguar pangajaran basa Sunda enggoni ngungkulan Bang Baluh era Covid-19. Nu baris dipidangkeun puting pangjejer ti MGMPBS SMP Kabupaten Garut nu dijemantarakeun langsung ti SMPN 2 Garut. Apukahna gawe bareng MGMPBS SMP kalih Disdik Kabupaten Garut. Dina dinten ieu jejer acara anu baris dipidangkeunana nyaeta ngeunaan bahan pangajaran basa Sunda pikeun siswa SMP kelas 7 semester 1 anu ngawengku 4 kompetensi dasar. Tinang tos saderek tumaros bahan pangajaran naon wae nu baris dipidangkeunana, kumaha carana sangkan urang tiasa maham kana eusi eta pidangan, luyu sareng maksad tujuan nu ngajanggelek dina kurikulum basa Sunda. Pikeun ngawaler eta patarosan sumangga urang sami-sami Bandungan kalayan gemet pidangan salajengna. Wilujeng nyakseni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng tepang deui dina radaga kagiatan diajar virtual ngaliwatan audio visual. Mugi-mugi Allah maparin kelancaran ka urang sadayana. Para siswa nu dipika asih, dipika heman, tur dipika reueus, materi anu bade dipedar dina dangat ayeuna nyaeta rarangken atanapi vokalisasi nu aya dina aksara Sunda. Rarangken aksara Sunda teh aya 13 nu ditulis kana tempat cicingna aksara dasar. Di antarana hiji rarangken nu ditulisna di luhureun aksara dasar. Panghulu gunana pikeun ngarobah aksara dasar A jadi I. Pamepet gunana pikeun ngarobah aksara dasar A jadi E. Paneulung gunana pikeun ngarobah aksara dasar A jadi E. Panglayar gunana pikeun nambahan konsonan R dina tungtung aksara dasar. Panyecek gunana pikeun nambahan konsonan eng dina tungtung aksara dasar. 2. Rarangken teh aya nu ditulisna di handapeun lambang aksara dasar. Kahijina panyuku gunana pikeun ngarobah aksara dasar A jadi U. Kadua panyakra gunana pikeun nambahan sora R di tengah aksara dasar. Terus panyiku gunana pikeun nambahan sora L di tengah aksara dasar. Rarangken anu katiluna ditulis sajajar jeung lambang aksara dasar. Paneleng gunana pikeun ngarobah sora vokal aksara dasar A jadi E. Panolong gunana pikeun ngarobah vokal aksara dasar A jadi O. Pamingkal gunana pikeun nambahan sora I dina aksara dasar. Pangwisad gunana pikeun nambahan konsonan dina aksara dasar nu aya di sagieureunana. Nu panungtung pamaeh gunana pikeun ngaleungitkeun sora vokal dina aksara dasar. Sangkan hideep leuwih maham kana pedaran aksara Sunda dina rarangkenna, pek hideep pigawe pancen dina modul nomor 7.3.3. Sakia anu tiasa kapihatur, mudah-mudahan hideep tiasa nyangkem kana eusi materi aksara Sunda. Pamungkas pisanggem. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saderek sapara kanca, rupina sakitu pidangan anu tiasa didugikeun ti rengrengan MGMPBS SMP Kabupaten Garut. Mugia tiasa katampi pikeun nambihan pangaruh urang sadaya nggonding ngaraksa tur ngariksa titinggal karuhun urang. Mugia aya manfaatna kanggo urang sadayana dina mayunan hirup kumbuh sadidinten. Hapunten anu kasuhun, boh bilih salami ngadugikeun aya nu teu sapagodos. Wilujeng kantun, wilujeng tepang deui dina waktos kali jejer materi anu benten. Cag simpuring amit mundur, pamungkas sangbem, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa Sunda dan Jurusara.